ikuti lomba kreasi goyang satu jari. Memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Persyaratan lomba: peserta berusia 17 sampai 50 tahun. Peserta minimal 3 orang dan maksimal 10 orang. Peserta diwajibkan menggunakan pensil atau pelindung wajah. Peserta diwajibkan menyerahkan foto KTP melalui WhatsApp panitia. Kirim videomu ke WhatsApp panitia sebelum tanggal 20 Oktober 2020. Informasi lebih lanjut hubungi panitia. Buruan kirim videomu, siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Dangiang Sunda Kiwari. Labat dina segmen kadilu Jaya Prabu masih disarankan kubu aja di Nindor Santi Bogor Putra Sasakerta Mojokerto Sipalu Japanikun. Pokoknya mah anu wow. MSC tentu natenya mung sakit cekap. Ngaguar hiji pasoalan kang obodene memang lagu nate seueur pisan ayeuna jarak tahun sabaraha kamari waktu ngadamel teh? 2018 lah. 2018 ayeuna 2020 berarti koleksi tahun insyaallah. Koleksi tahun berapa koleksi ada 8 lagu. Wow, mini albumnya. Ini. Nah, lajeng tadi aya pertarusan nggak ganteng teh nya. Lagu anu religi tadi sareng anu goyang panggung kinten-kinten bade diwanokeun ka wargi-wargi sadayana tapi ka para penonton teh iraha tahun 2002, 2003, 2004, 2002 hiji. Ayeuna pisan atuh Kang Uje. Oh gitu, bade aya. Cing bocoran sekedik bocoran religi kumaha rapna. Hirup kumbuhna manusia ngan aya dua pilihan, jalan bagja jeung cilaka, jalan bener jeung jalan salah. Wow, eta Ciptaanana Abah Ujang. Kaleresan Abah Ujang, Asep Ujang Suryana. Asep Ujang Suryana di kaki Kalau anjeunna teh luar biasa, selalu mensupport, selalu memberikan pokoknya mah semangat ke ibu teh. selalu always pernah never gitu nya. Always banget. Segala macam perjalanan insya Allah didampingi sama beliau. Wow. Hatur nuhun ka Kang Ujang anu tos kersa ngarang hiji lagu, mudah-mudahan singkat tampi ku masyarakat. Lagu religi. Luar biasa. Sata tadi aja Jaya Prabu pada salam-salam heula ka Kota Besar Sadayana nuju Manco aya orang Cileuneuh, Ciwidey, Pangalengan, Arjasari, Banjaran, Cimaung, oge aya orang Lembang, oge aya orang Balena, oge aya orang Bandung. Itu Majalaya. Aya orang mana dia? Bandung. Orang Bandung. Bandung di mana? Di Jalan Suci. Jalan Suci. Eta ka aya cenah hoyong di Salamang Kang Aryo SKB laras Aryo naon? Salam-salam kangge wargi-wargi FKJ Sadayana, Mbak Heri, Kang Ariel, terus Bunda Diani. Sadayana lah disebatkeun hiji mah da teuing nya. Grup naon deui anu Terus grup LPW Bunda Pusita. Halo Bunda Pusita. Ya iya dong. Kamu kalah harus gendong. Jangan begitu Kang Uje. Nah, kunaon? Abot teu atuh Bu Haji nah hawatornya Bu Haji. Halo Bu Haji Pusita. Kontra sareng Bunda Yani, Mama Helga. Mama Helga. Teteh Yani Widuri, ya Allah, tepang di dia sareng Ibu Nursanti. Aya deui keluarga di Bandung. Eta cenah Cegero hayang disalam-salam Cegero. Oh, Cegero. Oke, Cegero. Halo Cegero, kamari urang syutingna sami di Pangalengan. Wow. Alhamdulillah lah. Suksesnya Kang Cegero. Kang Sadayana sukses kan. Amin. Sekarang ini sepuh murid anu tiada 18. Anu di Cibenying Kolot. Halo Wilujeng nongson. Cibenying kolot Kabah Dani. Bu Dini lajeng kan tadi alhamdulillah mudah-mudahan katampi sadayana nuju nyak sini Bu Dini nuju di wawancara. Hiji deui kan Opik di Sapan. Wilujeng mutingkeun atanapi nonton manco lah di hadap TV-nya ulah hilap. Ya, siap. Wargi-wargi ulah ajeun karena patarosan anu salajengna, tang tetep ini tadi aya religi bade disangakeun tetapi diwanokeun ka wargi-wargi sadayana. Tah
di saenggalna. Berarti di tahun 2020 target sabaraha sadaya lagu kedah beres. Insya Allah. Anu tak cari klipan? Anu mana? Kantun hiji, kantun anu ieu Religi. mohon. Anu goyang panggung insya Allah parang. Goyang panggung atau Iya. berarti memang kantun Badai bayang di nguping bocoranana. cobi goyang panggung gumaci. Oke. Tuh. Yuk hayu urang hiburan. Goyang-goyang goyang. Pokoknya gitu lah. Goyang kiri kita goyang kanan. Jalalalalalala. Cikit out. Pokoknya mah ngagoyang panggung we lah. Eta mah panggung ge biasa. Wah. Tapi memang ayeuna Bu Ninin dijadikeun ciri khas kanggo wargi-wargi sadayana. Kira-kira naon anu di nu style, di nu gaya atau di nu naon kanggo wargi. Biasa kan kemarin waktu lagu Maset mah atau lagu nu sanes mah kan aya khasna. Model ieuna di luhur gitu. Kumaha ayeuna masih bertahan dengan itu atau henteu? Ayeuna mah dina gaya. Dina gaya. Orang Sunda kudu gaya atuh nya. Mohon dina gaya insyaallah. Bu Ninin, naon harapan Bu Ninin saparantosna ayeuna klip-klip pasti didamelkeun kanggo wargi-wargi urang sadayana. Harapanana. Harapan namanya singkat tampi kayak jadi masyarakat ya album mudah-mudahan booming eta lah. Viral lah pokoknya. Mantap, siap. Lajeng nanti iraha tadi didamelkeun albumna. Insya Allah saenggalna. Wargi-wargi paminget nanti ngobrolkan perkawis siji pasoalan masih kapul saja pokoknya ya mah harus pisan gitunya dina dangeng cenah kiwari mah. Tapi mudah-mudahan Bu Ninin, Bu Nur Santi gitunya mudah-mudahan naon rupi lagu anu pantes didamelkeun ku Haja. Oke katapi ku masyarakat, oke diatur karya-karya anu enggalna tetap berkarya supados karirna lanjeur. Mudah-mudahan ieu pop Sunda teh janten eueuh ku para artis-artis tetapi seniman anu nonoman anu muncul nanti warenggal gitu nya. Berarti benghar orang Sunda teh. Wow. Wargi-wargi ucap Prabu kada pamit undur diri para wargi sadayana kumargi waktu teh kapan anjing urang patepang dina acara sabi dina acara daging Sunda Kiwari tetep kita tamu 37 kalau lanjut tong beberes-beresan deui anu gigireun teu ngartieun. Tenang Bu Haji, tenangnya ucap Prabu mah kan biasanya rekan mitoha jadi Terus katawis. geus katawisnya. Wow, iya tata pangitan ngaturkeun nuhun ka Bu Haja parantos jumping ka studio Jaya Prabu alhamdulillahnya tuh tinggal seueur foto-foto oke. Keren pisan studio aku jete gini. Ningali aya foto Bu Ninin oke di dia. Ternyata keren pisan. Masang klip 1 tahun di Jaya Prabu mah dipasang. Tapi nah abet disumputeunnya foto Bu. Tuh aya pokoknya namanya wow. Wargi-wargi tata pangitan enyu urang foto pande ieu lagu ngomongin Jaya Prabu kanggo wargi-wargi sadayana hapunten sabda kepatan biaya cara Jaya Prabu anu kiramanna. Oke aya lagu anu teu kaputerkeun kanggo wargi-wargi sadayana ieu temangna Bray Brum Der Adeska dan yang sudah Kiwari gudangna klip parayangan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Wow. Atur nuhun Bu. Sami-sami.